Selamat datang kembali lagi bersama saya di Kilat Bajra TV dengan urang buronan mertua dan urang Power Ranger Pink. Eta nu urang ya? Nu urang. Anjir. salah intro bet. Oh, salah. Eta mah spot studio. Spot studio. Jadi ini lah. Oke. Jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sunda, Baraya Kilat Bajra TV panginten. Sampurasun. Ayeuna Kilat Bajra TV kasumpingan di konten kreator. Nyaeta saha cenah bet? Spot Studio. Wow, primitif. Suatu kebanggaan. Alhamdulillah. Rasa terhormat gitu ya. Kan dia tidak terhormat. Panginten Spot Studio teh salah satu konten kreator bisa dibilang senior Kilat Bajra lah. Senior. Bebarengan Panutan. Seangkatan. Seangkatan panginten nya. Dina ieu teh cenah bade ngebahas naon wae si Bet cenah ayeuna teh. Paling oge seputar ieu we lah panginten nya. Seputar konten-konten. Mohon. Mau perbucinan ya, ulah ya. Perbucinan teh kela. Kamari basa keur podcast ngobrolkeun perbucinan ieu piring bak dua. Ini enggak keluar di mah. Emosi ya. Lomari di jalan luar. Oh nontonnya. Oh, lomari di Gak jalan. satu perkasbonan. Perkasbonan bisa nya. Sate acan ngobrol lebih lanjut, mangga bil bade diperkenalkan heula teh saha sih gitu. Perkenalkan lah. Tieu lah. Ti abi heula nya. Mohon. Nami Abi Samsul Abdul Majid. Nya Abi oge selaku anggota di Spot Studio lah. Selanjutnya ya. Nami Abi Aib Saipudin, nami IG-na Kumi Squad. Nah, namanya sih. Naon dong? Abi sebagai tukang kabel di Spot Studio. Tukang kabel. Tukang kabel di Gayaman, bet. Pantesan beak wae orang Pantesan kabel TRX area. Di Gayaman tuh Di Gayaman. Soalnya tambagana lumayan. Sakilo sabaraha sih kita teh? 8.000. Ah lumayan oge nya. Ditampi. Ditampa. Ah kalem ada masalah. Udah ya santai nya. Santai. Asal ulah lalanggiran. Jeung ulang nginjem duit di dieu mah. Terus jadi panggil. Bonus ya. Kasbon. Jadi Oke. kumaha Kang Cino? Jadi Kesam. Panginten mengenai ieu we masih putar YouTube panginten nya. Heeh. Ayeuna konten-konten Spot Studio, konten-kontenna tentang naon sih? Konten Spot Studio tentang apa? Campurnya sebenarnya mah. Kegeloan aja. Kegeloan penting Kegeloan, yang ada di Gilaan. nu aya di pikiran ya di keluarkan di YouTube Spot Studio. Jadi anu kurang diimajinasikeun teh dibuat sebagai Ayeuna pikiran langsung eta lah konten. usahakan seperti itulah gitu. Soalnya mau diisukeun di sok poho. Nya. Pohon Pohon pisan. Pohon. Ditinggal-tinggal teh konten-kontenna penginten sketsa aya. Podcast aya. Challenge aya. Vlog aya teh vlog. acan kamu. Teuing aya teuing moal. Soalnya asa kumanya nge-vlog deh. Asa tidak Kurang pede. nge-vlog deh. Ibarat lamun baturan ning dikikeun di umum ning. Nya. Halo guys, kieu. Henteu Di teu bisa, pasar, teu bisa gitu. asli. Asli teu bisa ting acan gitu. Bahkan lamun ibarat nyeun sketsa gitunya ekspresi urang mah eleh ku si Aep. Urang mah baku pisan. Lebih menjiwai Aep mah. Lebih menjiwai mah. Oh. Saling support lah pokoknya. Jadi kan Atau kieu atuh aya saran ame teu era ngeplogna di sisi walungan nu sepi kumaha. Bisa Kan sebenarnya. bisa. ya, tapi nyokotna eta teh nu keur naon berarti. Si aya nu keur mandi. Ayo ka berengseng. Wah, aja lah mangan isi rumah nanya di walungan. Tapi kapayuna insya Allah lah jika nama ayah vlog-vlog mah. Insya Allah. Mau apa sih? Aya bahan sih. Kudu aya. Dukai jalana meureun kapikiran kudu ngeplog. Gaskeun. Kan dukai karep sponsor mah nya. Mohon, Aya sponsor Tidak menutup Sponsor kemungkinan. Tidak menutup Pajaran Tidak nongol. menutup kemungkinan gitu kan. Aya karep kudu sponsornya. hayang tah hayang kudu bisa ngeplog. Butuh sponsor, butuh anggota, itunya anu bisa ngendang lah.
Butuh mobil tuh. Butuh bisa. Sarua berarti. Butuh imah. Butuh beas. Butuh beas orang bandar beas. Gitu. Tah, pami aya ka payuna vlog tentang naon sih? Apakah kuliner, apakah ke pasar? Tak can kepikirannya. Pami vlog mah kaleresan asli mah tak cenah gambarannya. Soalnya emang tujuannya lain kadinya gitu kan. Ai spot studio mah di awalnya emang tongkrongan. Cuman kan ojo jadi aya challenge kieu teh kunaon? Saya teh narik jelema-jelema sok nongkrongin saya yang challenge gitu. Oh, jadi masih iya. kene bersangkutan di tema spot studio tongkrongan gitu kan. Jelema-jelema suka saya ajak ngobrol kan diajak challenge gitu. Jadi iya. sebenarnya teu nyeleneh oge sih di konsep spot studio gitu. Cuman pasti lo nu bilang nah sih konten itu yang kok ieu tapi aya ieu oge nya kan eta konten urang nya kumaha urang gitu nya. Iya, oke bener Masih oke. dalam lingkup tongkrongan pokoknya gitu kan. Pokoknya ya intinya mah dalam lingkup tongkrongan lah gitu. Jadi kalau kita mikirnya nggak apa-apa lah ibarat kalau yang viewersnya sedikit atau fansnya sedikit itu mah dianggap sebagai galeri pribadi lah gitunya. Jadi koleksi kita lah. Koleksi. Anu resep alhamdulillah gitu. Anu resepnya Kudu resep. Jika konten tacil kan eta masih dalam lingkup di tongkrongan eta. sekedap Billy aya nu teu terang tacil teh naon sih? Tanya bocil. Tanya bocil. tanya Salah bocil. satu konten dari spot studio ada taci. Ada tacil salah Lain satu tahu konten. kecil kan. Warna mangke linkna aya lah di Aya, deskripsi aya. tacil tah. Tapi pernah tuh spot studio ibaratkan ada yang ngemennya ngajiun konten tentang iyo tuh iyo atuh sih. Pernah nurut tuh gitu. Kan netizen pernah nurut teu. Netizen aya nu ngomen. Alhamdulillah "Oh, ngajiun sih konten ieu," gitu. soalnya can pernah anu ngomong. Momen gitu tentang konten kudu kieu kudu. Jadi Can pernah aya nu hayang naon gitu. Can anu request lah gitu. Oh. Jadi tapi lamun ibarat aya nu nyuruh bikin vlogging, bikin video kecil movie gitu kan atau challenge gitunya di jabanan asal ulah video bemkin we gitu. Bahaya. Tapi lamun video bemkin calling lah urang. Collab deui nya. Pilih aya nu teu apal bemkin teh nge-review. Nge-review Sebuah produk Ya, produk. gitar Spanyol. Gitar Spanyol. Surabi Munuu mungkin. Aduh. Ayeuna sam jeung yang aib spot studio lah intina. Ayeuna nuju ngagarap naon sih? Kalau resan ayeuna teh spot studio kitanya lagi pending dulu dalam upload gitu kan. Biasanya kita rutin seminggu teh 2 kali. Iya. Nya. Cuman sekarang kan terakhir upload teh sekitar sebulanan lah ya. Oh, aya Kurang lebih ada sebulan. Kenapa? Jadi kita lagi ngegarap short movie lah gitu. Jadi film pendek tapi berepisode gitu. Oh iya. Nah, terus itu juga di-uploadnya nggak di Spot Studio. Jadi nanti Spot Studio teh buat upload behind scan-nya gitu. Jadi di balik layarnya. Ya. Terus challenge terus nu karena itu teh. Tapi tetap jalan kalau yang itu mah. Cuman yang buat movie ini nanti ada channel yang baru. Itu SSF Spot Studio Film. Genre naon ta filmna? film. Genrenya film-film pendek sih. Jadi Percintaan kah? Komedi kah? bisa aya komedi, percintaan, pokoknya mah serial-serial gitulah. Itu juga ada juga kadang bahasa Indonesia, Sunda gitu. Ai apal bahasa Zimbabwe ge bisa sih. Wis Uganda, bahasa Uganda. Uganda. Bisa. Uganda ajarin dong. Cuman kan mau ngadengnya sardih gitu. Di pasti. Mungkin bocoranna tuh sam lah. Shootingnya di mana wae sih eta teh? Nya ditinggali teh asa sareraya tempatnya teh ya. Soalnya ninggal di nu status WA-na pengen nya asa enakeun gitu tempat syutingna. Enakan ninggalin saya di Siun Malungan. Oh, eta mah. Anak penyempatan. Nah, emang sih emang ai tempat Sanes daerah Bandung eta mah nya. Sanes. Oh sanes. Jadi kamar teh kita teh aya di luar kota ya di Ciamis. Wow. Di Lembur Istri sih. Jadi kebenaran oge ada aya orang di itu temen jadi diajak collab lah gitu. Jadi memaksimalkan keadaan lah. gitu. Jadi pakai orang di Lebar. itu, daerah di itu, tema di itu gitu. Mempengker di ditu we. Mempengker di itu oke. Jadi memaksimalkan bukan hanya untuk silaturahmi, tapi kenapa nggak bisa Sekalian diperkenalkan lah gitu daerah inti nama. Jadi kayak pokoknya mah tungguin lah gitunya. Promo oke gitu. Ada kejutan. dari Kejutan. Spot Studio. Dan beberapa hari ke depan Sekitar 5 harian lah. Oh, 5 harian lagi. 5 harian lagi tunggu. Pokoknya linknya di
share di deskripsi teangan we ke 5 poin deui. 5 poin. masih prepare. Tah, ayeuna mengenai masih dalam rangka seputar konten-konten. Pas nuju bikin konten ya, sketsa we intina mah. Kesusahanana naon sih Kang Isam? Kesulitanana misalnya. Atau nabi teu kesulitan kumaha? Lancar-lancar aja gitu lah. Lamun nyeun film pendek sih hiji saya paling hese teu bisa ngontrol audio. Dua ekspresi. Ai lamun ibarat dialog malah naturalnya ibarat jika kilat bajra kan terskenario gitu kan. Iya. Saya kira ngadadak gitu. Mana kudu ngomong kieu bisa teu kos kieu bisa diparagakeun heula supaya ngerti nih gitu kan si pemeranna gitu. Nu penting mah ngejalurna eta we. Iya, jadi pokoknya ceritanya orang kudu keur ngadar baso tak kumaha ngomongna gitu kan gitu. Peran-peranna naon di model Kang Isam? Peranna naon ya di Spot Studio teh? Tugasna atau sareng Kang Aep teh? Lamun saya sih kita kan tiluannya nya. Ya. Tah, sahawa. Ada si Jihan. Si Jihan dia sebagai pemegang sosmed. Marketing lah nya, marketing. Lah. gitu. Marketing. Jadi dia vendor. Terus promo lah. Saep gitu. Saep dia sebagai kameramen bisa, aktor bisa. Terus intinya mah dia properti lah gitu. Menurut saya skenario, editing. Terus ya paling baru eta sih. Saling melengkapi Sih. Jadi ibarat lamun Saep awalnya ada emang bardake kan tengah artiannya ibarat jika Cino juga ibet gisok ngedit kan apa untuk jual langsung bisa kan gitu. Jadi intinya mah asal bardak dek diajar hayu gitu. Dan Saep gitu bisa di kamera asalnya jadi bisa si Jihan tara sosmedan jadi osok. Saya gitu bisa ngarang jadi sok ngorong. Benar-benar saling melengkapi jeung maju bebarengan lah gitu. Abdi ge kan alhamdulillah ayeuna lamun abdi nuju ieu kucino ngeditna gitu editing. Nya sering mengisi lah intinya kan gitu. Alhamdulillah lah sekedik. Jadi ulah nepikeun ka naon gaweana di dieu kan gitu. Nya atau menjadi tanda tanya gitu. Soalnya eta biasanya jadi bumerang oge. Jadi konflik ketika ditunanya on class. Jadi bumerang urang gitu. Awalnya sukses bareng, aya geus sukses ngadeun jadi hancur bareng oge. Hati-hati nu gitu teh. Iya. Bahaya. Ada sensitif. Oh ayeuna nu nya ayeuna ti leuleut geus gede mah kan teu apalnya orang teh. Ya mudah-mudahan beneran Kilat Baja sareng Spot Studio kapayuna tiasa ageng lah pengantinna. Amin. Semoga rezekina nya Mohon. Sukses bersama-sama. Kira-kira ieu oge bisa jang motivasi oge nya ke Kilat Bajra. Kira-kira alat-alat yang dibutuhkan jang bikin film atau short movie teh apa aja sih? Properti lah. Properti gearnya Tah, abdi terang gear teh naon. Eta nih geus di dieu geuning jang tawuran. Gear motor. Bener gear motor. Tidak ngeteh banget. Wow. Jadi alat-alatna ibarat kumaha ieu oge sih ibarat lamun film pendek kan alatnya beda deui. Sebenarnya sih sama wae cuman aya nu kedah ibarat mun juga film panjang mah butuhna teh lebih banyak gitu nya alatnya. Namun film pendek sih simple ibarat juga lamun pakai HP-nya ya HP lah gitu intina mah. Gimbal, kamera, gimbal. Lamun mau pakai ngobrol oge nya audio mic lah gitu kan. Terus teh nya paling tripod oge butuh sih eta tripod butuh. Terus anu pasti butuh modelna oge sih. Mun bisa mah awewe. Wah. Aya awewe nu bade ngiringan pipi laman. Kilat Bajra kan aya jenab. Mohon. Jenab. Aya. Ieu Jain Odin. Atuh nuhun jenab nya. Komennya jenab. Jenab jadi famous anjing. Kalau san jenabna entos nikah katanya. Pantesan sora jadi kieu. Mohon eta nu galau. Itu jeung cirikannya. Ciri ku jenab 2 peuting ieu. Kepergian Jainab. Ting capeting rumah wadah. Tah ayeuna sam jadi ninggal teh asa tiluan Spot Studio teh. Ka mana hiji deui? Lamun anu hiji deui mah kan emang biasa di balik layar. Dia juga pemalu lah orangnya gitu. Jadi isinan gitu. Jadi unggalin frame dia jadi nyemalu gitu. Jadi dia fokus di belakang layar lah gitu kan emang bukan perjanjian sih tugasnya gitu kan.
Tapi kalau emang Marketingnya kalau lagi ada mah emang Ada independen. beberapa konten ya lengkap gitu kan. Oh dia teh kemaluan gitu. Kemaluan. Kemaluannya banyak. Kemaluannya besar. Bentuk sudah eraan aja. Kemaluan. Kemaluannya besar. Jadi eran banget tuh. Kemaluan besar. Lemes nah gitu. Sama eraan. Isinan pisan gitu kemaluan besar teh. Lokasi-lokasi nu cocok di mana sih Kang Isam? Perkotaan, pedesaan, atau napi perkampungan gitu? Atau perhutanan. Perhutanan. Hutanan. Berarti nyata kumaha tempatna gitu kumaha tempatna, kumaha temana Tema. gitu kan. Iya. Kemudian ibarat temana ada geng mah enak kan di kota gitu. Oh, bener. Geng-gengan gitu kan. Iya, di kota. geng-gengan. Kamu di pedesaan biasanya sinematik nih gitu. Kebayan. Kabayan, Sunda, gitu kan. Sunda lah gitu. Nyunda lah gitunya enakeun. Oh. Lamun di hutan mah Tarsan gitu nih. Cocok, Bet. Yang urang. Heeh. Aya oge kan di kota nu ibarat di rumah nu kosong hantu kan gitu. Oh, anu sok jadi hantuna saha? Acan tah eta. Acan. Oh, acan. Kali borangan pisan ieu. Salah Ya, eta bener acan. anu ngobrol duaan ge non teh. Nya ngomongkeun horor gitu. Teror. Pernah gitu nggak ada Teror. konten horor. Ya, Kan pernah. juga punya konten horor teror cuman belum dilanjutin karena emang borangan sih ieu. Bukan barangan jadi keur mimitian nyeun konten eta jol aya kejadian Nah, gitu kan. gitu. Jadi- nu asalna emang teu niat sama saja jadi kumaha kejadian oge geuning. Jadi kan kieu malam Jumat ya. Iya. Emang ke boringnya emang gabut gitu. Orang ngeusian malam Jumatnya naon gitu kan. Diwanikeun. Teror we cinta pengalaman horor hayu cinta. Jadi ngobrolkeun seputar horor anu pernah dialami gitu kan. Oh, Di balik di ka podcast tapi nu pengalaman-pengalaman Oh, mistis Sanes gitu. uji nyali langsung ke tempat sanes. Orang boga pengalaman horor lobanya. Siap. Ajakan di perornya. Siap. Nah, cuman jadi kendala nate karena saya jeung saya mah ayat kursina kan teu bener jadi we. Sieun Lain gitu. ku ayat kursina bet can adus. Can ada. Jadi tadi deng doana nya. Jika igom bilagunana karurang. Ispana jadi iya. Terlalu mendengung di Terlalu mendengung. Idaharna kurang jelas jika Soalnya pernahnya di pas kamar ge di lembur di Ciamis. Aya orang ditu gitu kan rencangan oge ngajak yuk tuh orang konten horor cenah. Kan emang sengaja saya beli bangsa gimbal terus lampu LED gitu kan yang di luar oge jangan emang buat konten malam tadi Tujuan mitna nama eta nya. Iya. tujuan nama gitu kan soalnya kan ai horor ya nya horor mah emang teu sepi peminatna aya wae kan gitu Iya, horor mah iya. gitu Ngan urangna kudu siap Tah. gitu. bener. eta Segala kudu siap segala. nya kudu apal ayat kursi we intina aya rencangan itu ngajak ayo lah orang nyieun konten horor di itu mah emang Sangat lah nya. Sangat tahu gitu, bahasa ya. Indonesia teh. Sangat Sangat bahasa Indonesia mah jadi sangat. Sangat teh masih sangat teh masih angker lah. Angkar lah, angkar. Mistis gitu. mistis lah nya. mistis. Karasa mistisna. jadi sangat pakai T-nya Daerah mana? Teu, kan. Daerah mana sama itu? Ciamis. Ciamis Banjar Ciamis Banjar. Purwadadi Oh. Purwadadi. Purwodadi. Pernah mengalami kejadian jadi kieu di itu mah jadi kumanya nya sangat teh lah jaminnya Daerah nage emang masih negara beli. asri gitulah asri gitulah Oh, asri. Mas lama. wah masihnya hutan. Oh, nu gitu. Tangkal-tangkal masih bararada Jajanan pokokna. kuburan teh sisi jalan gitu. mun sapanjang jalan teh aya wae kuburan teh Ayo we. dia di mana we Jadi geus magrib teh geus sepi lah. Nya nya. bener nya, nya. sambat maghrib kayak itu sepi pokoknya mah Tapi pami bade eta mah urangna panginten kedah pamit heula. Ya. izin Kumargi Kang Ibet kapu basakeun kamari-kamari episode genep Nah, Kang Ibu. basaker nye syuting di ditu bet. Di mana teh? Di Leuwi Gajah. Di Gajah. Gajah, kalau wi gajah kayaknya. Kalau di Gajah ka kebon. Lain ka kebon deui eta mah jadi ka eta lah ke Walungan gitu. Sane Walungan non. Leuweung lah kitunya. Oh, leuweung, Seke nu kalitu. Wih nanya dari awak. Jadi awak Peror episode JG duka teu pamit heula, duka naonnya. Emang di mana lokasi syutingnya? tadi studio. Hmm. Oh, di studio ya. Cuman Cuman nya ibarat- kerame ge nya bet
kerame ge nya aya genepan gitu malam Jumat sami. Aya wae. Polos anu seuri. Genepan teh nya kerame gitu kan. Keur mah genepanana teu apal ayat kursi deh. Jeung daerah eta kan emang Ketelah kejadian oge gitu kan. Tapi kan aya kursi mah tinggal baledogkeun meureun. aya. Ayat kursi maksudnya. Kata rapal ayat kursi. Iya. Tapi bisa meureun ngabaledogkeun kursi mah. Oh, teu ku ayatna ku korsina langsung. Kursina langsung. Jangan itu maledogkeun deui gitu. Oh. Kamari ge nya menit-menit terakhirnya samnya. Menit-menit terakhir nyaritakeun Injury time. Nyaritakeun anu di lapang poli bet. Oh. Anu di Serbaguna. Serbaguna. Oh. Nyaritakeun kejadian baturan lancel. Si kamera teh jol lumurang we sareng. Maceleng. Lumuran ku maksudna. Lemburan. Lain lemburan jadi murang. Oh. Keur nyaritakeun eta. Murang. Murang. Nah, ngadengina lemburan. Keur nyaritakeun mistis nu di lapang poli murang si kamera langsung. Maceleng langsung cut dinya teh. Cut langsung. Nah, komen ya, mitos atau fakta saur para kilat majalah lovers ya. Pokoknya lamun kieu we nya, lamun aya konten teror, urang ajakan orang boga cerita horor. Inti nama cerita teh lamun diudag glising eta horor. Eta leuwih nyaritakeun perjurigan. Horor. Leuwih nya Ibarat aya geuning pepatah, mending keneh panggih jeung nu paeh daripada panggih jeung nu hirup nih. Nah, eta. Eta pepatah. Soalnya nu hirup mah mau bedog kan jadi gitu kan. Mun. Aya nu paeh mah bieung gitu. Palingnya kayak kungkul. yang dino peror eta teh bet pas ninggal hasilna menit pertamanya samnya Awal-awal teh di sisieun sisan dukang pas keur ngakieu we no ibarat keur ngareview lah tadi video rekaman tadi gitu kan. Ditingali. Sisieun saya gede anjir, bodas. Oh, aya na kamera ya Hiber. tapi nya hiber Hiber kitu tah. Jiga kain asal mah kitu natung. Set jual gitu. Ku saya teh langsung di pareuman HP ada sewaktu ya. Tapi di berumput deui we. jero ruangan kan si studio eta teh emang kosongnya tara di tempatan Jarang teh gitu. Padahal eta lamun diteruskeun eta viewerna insyaallah. nya justru eta Ditayakeun teu? nya Justru eta pas tah. ditinggal deui ngaleungit Jadi kan pas eta hiber ku saya pareuman ya. Saya ninggal pisan jeung saep pertama asli. Eta mah tersalah sih persentasenya. Tah langsung saya teh sewaktu ngoling sudah ada cenah ka luhur. Baturan dong hayang turun sieun. Dek turun ge kuat ka sieun gitu. Si Dada teh salah satu anggota Spot Studio. Dia mah figuran lah gitu. Dia mah kalau challenge kalau buat korban dia dibutuhkan. partner urang eleh Nah, manggil si Dada. Jadi ngarah ka luhur. Pas ditinggali mana? Pas sudah ditinggali. Eueuh si video eta teh. Jadi si anu Gunapa anu eta teh bisa kitunya. Ya namanya juga mistis. Mistis mah emang. kan cinta itu bener pantu udah soalnya ninggali pisan gitu. Tapi da urang ge kudu percaya nya bahwa Begitu teh aya gitu. Ieu teh selain aya jelema teh aya di makhluk nu lain. Ya, masih kena makhluk Allah lah. Proses syuting kendala-kendalana atawa gaduh tips teu kanggo kilat baja ya kudu kumaha lamun Spot Studio ala Spot Studio we kumaha gitu lah. Ala-alanya Nya. ciri khas gitu Ciri nya. khas iya. Pemi Spot Studio karena emang rumaosnya urang mau punya hiji kamera gitu kan. Eta ge HP deh kan. Samil. Lamun kesulitan teh lamun bikin film nih. Pas ngambil angle di depan karek ngomong misalkan oh si itu tuh cut lanjut deui ka belah dieu lanjutkeun deui oh si itu tuh keur jadi pindah angle nih cara pindah angle. Kan lamun ibarat lamun youtuber anu udah tinggi mah kamera teh hiji lah gitu kan. Jadi ibarat podcast lah gitu kan aya di ditu di dieu jadi ngobrol bagian saya aya nyorotna bagian sini aya yeuna bagian ibet aya belah dieu gitu. Tetangganya. Injo. Tah jadi kendalanya si eta sebenarnya jadi ibarat lamun syuting lamun boga hiji kamera sih emang Jadi orang nu kudu gerak. Tapi hasilnya mah pasti bisa sama wae. Cuman ya bakal lebih capek gitu unggul. Ibarat lamun angle sinematik ya di dieu cek cut pindah deui lompat kameramen ka belah dieu cut pindah deui ka belah dieu kan gitu. Lamun dua kamera kan berarti aya dua kameramen nu dieu nyepana dieu nu itu standby bah ditu kan gitu. Bagian enteun bagian urangeun kan gitu. Paling eta sih lamun kendala jeung teknik-tekniknya eta lah gitu. Pokoknya mah intinya para YouTuber pemula sapertos abi
modal pasti kedah aya. Ya. Tapi orang teh kreativitas Kudu kudu kreatif. gaduh. Eta. Nya. Soalnya kreativitas lebih mahal sih. Ya. Ibaratkan lamun misalnya teu gaduh modal ya, tapi hayang gaduh lampunya eta teh ngarakit heula nya kan Nya. Soalnya kreativitas eta balik Iya. deui sih. Berharga gitu kreativitas mah. Namun misalkan mikirna hayang lampu pasti kepikiran kumaha cara ngeracaan kan gitu kan. Iya. Jadi naon dipake gitu. Ibaratkan lamun misalnya aduh lampu euy jadi hoream euy ngajin video lagi. Ulah janten eta. Ulah janten kitu. Tong jadi ngedown lah gara-gara gitu. Tong jadi alasan. Besi ngarah jadi inspirasi gitu nya jeung ngarah semakin semangat gitu. Berarti engke bakal ditinggalikeun gear-gear kita lah, gear-gear Cino, Ya. gear-gear Kilat Bajra sok. Manfaatkanlah yang ada lah. Asli mereka kreatif pisan aslina. Ya kadang-kadang kalau kita mah ya Kilat Baja mah nggak ada lampu taman juga nggak apa-apa. Jadi lu Cabut ya. di batur. Anu beuleudanya. Lampu masjid ya. Lampu pas ronda di bawah heula. Malahan mah sebenarnya mah kapungkur teh masih kene ngangge lampu anu dinu kamera. Nuhun. Oh nya Flash. Flash. Oh matana harurungnya Matana ucing gitu. Tah, konsultasi lah jeung Spot Studio kapungkur teh. Da kalarasan aya podcast sareng Spot Studio kapungkur teh. Link nang ke aya podcast sareng Kilat Bajra nya. Rame asli rame pisan eta. 18 detik. Oh, beda Eta mah tuh beda. 18 detik. Hah? 18 detik we. Tah tidinya tos sharing-sharing geuningan kedah kieu Berbagi geuningan ilmu ya. lah gitu. Berbagi Ya, ilmu. berbagi. Alhamdulillah Spot Studio mah teu pedit kanu boh kanu barangna, boh kanu ilmuna, pengenunya. Alhamdulillah lah gitu. Mudah-mudahan lah ngajadikeun barokah hanggesan. Amin. Apa namanya alhamdulillah gitu lain ngaguruan gitu nya kita mah tapi berbagi gitu berbagi ilmu gitu kan nah ilmu mau berat dibawa ke mana gitu mau rugi dibagiin ke sesama mau beak gitu kan Nah, eta. Kamu ayeuna nya nya Kilat Baja termasuk pemula lah gitu nya. Kudu sering bertanya nya kalau mimitian. Malu bertanya kukurilingan. Tah eta. perlu bertanya ke kuliling Komo Google Map mah. Aya Google Map kota sarua di. Tapi kadang-kadang Google Map teh disatkeun nyasabkeun. Heeh. Pernah. Aya Kilat Bajra syuting paling tebih teh ka mana? Di mana? Mun nyandak tag gitu. orangnya ke Jakarta Oh. Bener. Jalan Jakarta. Jalan Jakarta. Paling tapi mah paling eta leuwih gajah lah. Leuwih gajah. Cimahi. Mun da bade ka Amerika teh gaduh Nya. ongkos. Jeung di ditu teh gaduh dulur di Amerika teh. Dulur ditu ge. tanyaeun nya Tanyaun. terus lamun ibarat mun bikin konten gitu biasanya hiji video sok beres sabaraha hari Hiji video paling editingna gitu maksudnya teh atau kita bikinna proses syutingna proses syuting Ya. Teu tangsos sih. tetang to sih Kadang-kadang aya nu dienjingkeun. nya Kadang-kadang aya nu sajam jadi eta sketsa teh. mantap Sabab naon jadi keur aya inspirasi teh. mun tong diengkel Lamun keur magol mah nya magol we. ke kreatif lah nya Nya. Mun keur ilham dah datang gitu. silam Misalkan durasi jadina 15 menit eta teh syuting teh sajam. 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 sajam Kapung ge waktu masa keur euy di podcast Kang Isam. Jam 12 euy di Spot Studio teh nya. jam 12 12 Langsung syuting eta teh nyeun Syuting sketsa. langsung Beres-beres teh jam setengah tilu eta lanjut deui besokna da butuh set di luar teh ya. Nya. Butuh set di luar bet. Nah, geus lah kewe kalem. Tah, tunggu silila terus we kitu. Namru we teh gering. nya Jadi inti nama Pengorbanan ya. jagalah kesehatan. Jagalah. Kualitas Sesibuk gitu. apapun. Tong podahar Saya ge kamari di Ciamis teh langsung namru kan. Tuh. Jadi di balik layar itu pamer aduh pengorbanan lah seueur gitu lah. benar-benar usaha teh bener kanggo ngahibur para netizen pemirsa lah Spot Studio Kilat Bajra teh Matakna ulah hara rese komen teh tuh. komen like gitu kan subscribe lah please atuh Ya copyright nya eta aduh itu enggak bisa subscribe mah ya emang benernya jadi tantangan yang ada orang konten kreator teh hiji kudu fit ya waktunya kudu fit iya bener waktu kudu daek wae ira-ira Iya. iya
komodikan lamun emang kasarna aya nu kerja gitu kan. Aya nu free mah kan gampang lah dikira-kira gitu, tapi kan nu kerja eta nu hese teh kan. Tambah bagi waktu nanya. Tambah ieu di nu editingna follower teh copyright teh ning. Oh iya. Geus 2 poin ngedit lah gitu kasarna, encan rendering nu sabaraha jam. Pas di-upload di blog ke YouTube. Aduh, sedih anjing. Genok kata mah copyright mah. Mahulang aslina. Jadi kan basic arurang teh lain tegaduh channel tino ciga artis naon. Nya, jadi mah kalangan biasa-biasa gitu. Tino teh bener nol gitu kan. Tapi ya intinya jadi perjuanganna emang bener-bener real gitu nya imannya ti nol. Bener-bener asli. Tapi alhamdulillah menikmatilah prosesnya gitu. Nikmati aja, bersyukur aja lah. Bersyukur. Hasil mah nuturkeun. Hasil mah nuturkeun da emang inti nama kita mah pengen berkarya, menghibur kalian gitulah. Karya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Amin. Disangka. Kan orang di itu 3 bulan Di mana, Bet? di imah. Ari ieu perjalanan teh masih berlanjut. Masihnya masih Tunggu ya episode nanti, setiap episode nanti benar-benar asli ditunggu ya mah. Asli. Kemarin teh ngagarap episode 9. 9. Klarifikasi Jainab ongko dek melirang inang tapi kakak kawin jeung batuan. Dijawab pisannya. Enggak pisan si Jena. Jaga sebenarkan kenteng. Jadi genre kilat Bajra mah ongko serius ngobrolkeun teh nya. Serius. Tapi ngobrolkeun nu teu penting teh geuningan. Bet, itu kumaha ranginang teh model kitu lah. Contoh cik. Bet, kumaha eta? Sendal teh asa pahiri wae jeung di dieu teh. Asa kumaha nya bae lah. Keun beda aya keloma teh meureun. Tuh jadi ongko serius tapi ngobrolkeun teh anu teu penting teh gitu. Beli aya nu teu ngartos gitu nah cenah teh komunitas kieu ngobrolkeun teh. Tapi dah emang mun maca komenna aya nu sok ngomen teh pakai bahasa Indonesia dong, senang enggak ngerti juga tapi lucu. Justru eta jadi jati diri kilat Bajra teh nya. Justru jadi punya ciri khas. Ciri khas. Gitu. Taman-takan resep teh aslina orang. Tah sabenerna mah anu komen gitu teh ngajantarkeun sumanget pangeran kanggo abdi sareng kilat Bajra TV teh. Bener. Mendingan nya mendingan kene komen negatif atau positif? Negatif selama eta membangun abi mah resep gitu. Komo kritik misalkan Nya kritikan lah nya. nya kritikan butuh pisan nya Main namanya di Sama udahan. goreng patut gitu. Goreng patut mah emang goreng patut sih. eta mah Masa gitu. sama sanes ngahina Eta mah sebenarnya jujur pisan eta mah. Udah asa jauh ngomenan tinu konten jadi kanu awak mah. Jadi body shaming Body aja. shaming gitu. tah kaleresan kapungkur teh abdi tos podcast sareng spot studio rada aya kepikiran pan bukan artis geuningannya segmen bukan artis pas studio aduh kumaha ya bet kaleresan kan abdi MC dangdut lah tentunya ya. share ka kenalan para seniman seniwati Ya. model bangsa konten kreator contohnya ya Kang Isam ieu nah hanteu jadikeun konten gitunya di nu CS ieu cerita seniman. Alhamdulillah penginten the spot studio jantan inspirasi lah. Jantan inspirasi. Alhamdulillah. Mohon. Nah, nama kieu we Sam sareng Aep. Kesimpulanana naon sih dinu obrolan urang ayeuna teh kitu? Kesimpulanna bisa heula nya. Nya. Khususnya kanggo para konten kreator gitu. Pami edek bikin YouTube gitu kan. Tong minder lah gitu. Jadi tong terhambat gara-gara gear gitu atau muntah alat gitu. Nya. Jadi ibarat dek nyun channel tapi mikna, lampuna, itu, iya gitu kan. Ayeuna mah terjangkau lah gitu. Mic aya 8.000-an klip oge aya gitu kan. Eta ge bisa dipake, bagus hasil lagi gitu kan. Mic masjid oge bisa nya. Mic masjid bisa, toa bisa. Lampu ibarat lampu mun misalkan belum kebeli softbox beli bikin di nu lampu neon ini pakai kardus juga kan jadi intinya mah kudu kreatif lah gitu lamun kreatif mah budget bisa lebih murah hasil bisa hampir sama gitu kan intinya malah gitu menurut saya mah jadi tong terhambat gitu kan buat konten kreator dijadikan alasan gitu lamun lamun anjeun boga kreativitas yang mending jalankeun gitu kan lebar lah gitu
lebar inspirasi lah misalnya gawe inspirasi tapi kendala dino alat ulah jadian kendala gitu. Bisa kan lamun boga relasi bisa pinjem ke baturan kan gitu lamun punya relasi YouTuber deui lamun teu mah nya paling eta kreatif lah gitu orang maksimalkan. Nah, ti Kang Aib kumaha ya? Kanggo konten kreator juga urang nu kene pokoknya mah jaga kesehatan. Soalnya konten seueur nu digawean. Tahu kesehatan pokoknya perhatiannya ka bogoh emang. Di Kang Ibet mau Kang Ibet. Enggak, Kang Ibet mah biasa tuh. Nah, Kanggo para pejabat. Ya. Anu nuju ngajabat. Ulah korupsi wae. Karunya rakyat sangsara. Eta ukul. masuk urang. Cino ya, kumaha Kang Cino? Pamit abdi pribadi mah panginten ulah gengsi ya. Hadewa, iya mah euy. Terus. Janten anu tadi cek Isam teh ulah jadi kendala dino alat-alat karitu ulah dijikeun kendala. Jikeun penghalangnya. Terus berkarya lah intina mah. Dengan alat yang ada aja gitu. Benar. Tapi lamun nginjem tina naon ka spot studio alahan mah. Kan memaksimalkan yang ada. Memaksimalkan yang ada. Aya relasi deui. Oke, penginten mung sakitu wae segmen cerita seniman ayeuna hatur nuhun kanggo ka Spot Studio Isam sareng Aep hatur nuhun pisan. Sukses terus nuhun brother. Abdi Ujang Iber. Abdi Cap Cino. Abdi burunan mertua. Abi Poranger Pink. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.